paingan geuning da poe ka tukang nanti teu aya sasaha paingan jempling. Duh, padahal geunah wayah ngigel duh. Aya budegna naker si eta. Hah? Diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna. Ceuh si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya, kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islam. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah.